Berangkatan sedikit-sedikit pegawaian goreng tempe weh ayo nges jadi kebiasaan eta indung nasi kasja unggal wayah kieu kudu pukulutus di dapur siga nu kakurangan weh pegawaian teh da eta tuh kalah di keran ka si emok teh saha teh meni unggal kemis meni unggal rebo teh hayangna teh ka si emok teh jeung ka si emok ieu pere jang si emok minta duit tuker jang si emok saha atuh si emok teh nya tapi ari kuing mah moal elek kuinung nasi kasja moal elek oge ku si emok pan dituna duitna di dieu tah kurang bikeun wae anu 2000-an ieu mah ajang inung nasi kasja tuh tah anu ieu mah anu gede mah kurang bikeun wae ajang si cemewel apaan aya ieu gede itu tah iya ajang salingkuhan mah punten ahnya kanggo penonton ulah diwartos-wartos ka indung nasi kasja arek api-api ngarit padahal mah salingkuh keun we maneh lagi salingkuh jeung si emok ngerek salingkuh jeung si cemewel awasnya ulah dibeja-bejanya penonton awas aduh tara jeung hayang kacai sagala deh ini mah paguranta cak-cakan nu meresan mangga hati-hati ini dah itu dah aman ayeuna kan ayeuna mah aman kasja tenang bisa tenang iya penting mah iya penting mah iya
upami dikeresakeun anak ngarojong karena konten model kawas kieu tak sok mangga wae dilike disubscribe teras deui disaharekeun ka media sosna nya tak hatur nuhun pisan tak ieu Bapak Nasi Kasja jeung Indung Nasi Kasja nya